memang nak action ko siya. Bila ka sa si Jadi siya. So, Untuk ka niyan po siya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung ditepang daun kendai sarang sim kuring Mang Dedi Mulyadinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada di Jawa. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona anggopi untengen ugoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabandungan tug debikeun ka rengsena. Wargi Mang Dedi para baraya di manabe ayana utamina pisan maka para baraya ngagaduhan ieu hanca carita Jawara Tiwa Maung anu kiwargi ku Mang Dedi baris dipaluh bagian anu katujuh. Sakumaha nu kantos dibandungan nyida bagian kagenep hanca peuting kamari padaran Mang Dedi pegat ku wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam tiberang di lembur Kalang Sawung khususna atuh Kajang Wardi anu menang tugas di dununganana nyata ngadan Purwa pikeun ngalungti kaayaan di eta lembur. Ceuk beja mah aya raja nu ngaku-ngaku raja di eta lembur. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung paos mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Oke kali hilap kana jandela poho kana panto lali kana kunci wilujeng muni. Beki berang bae harita teh breh aya hiji tangtungan jama dedeganan mejehna horeng sumana horeng Wardi leumpang salungkar salingker najan ti berang ge maksudna sieun kanyahoan ku pihak urang pihak lemur meureun teu kungsi lah Wardi geus tepi ka sisi lemur Kalang Sawung. Nah atuh kakara oge sorong kan deget imah anu pangsisina tot yup jeng aya nu luncat ngahadang pijajalaneun dua anu luncat teh atuh puguh we Wardi teh meunang ngarengkog bakat kuruwas gancang mundur salingkah bari jeung waspada tur iatna rutret kanu ngajega hareupeun barang disidik-sidik aya genepan anu ti heula duaan nu paneuri opatan kabeh urang lembur Kalang Sawung. Atuh puguh Wardi teh ngarasa kaget sabab maneh wawuh pisan kanu genepan teh malahan ngegeus kungsi babarengan baheula ngaronda waktu Wardi ngahiji keneh jeung Bah Dempu. Da naonon itu man Mang Masim piraku poho deui ka kuring Wardi nanya bari waspada
Sabab memang balad Mang Wasim jiga nu amak ka manehna nganggap musuh anu perlu dibasmi. Mang Wasim jeung batuna teu nembalan, kelakah panon marelongna jiga nu ambek. Tapi eueuh di nu wadi nerajang ge. Sabab sarea oge geus apaleun ka Wardi nu pangabisa lain bandrak-bandrakeun, lain lawaneun-lawaneun manehna. Aina oge nya soteh megat dipaksa ku kapalana. Sangkan megat unggal semah nu datang ka lemur Karang Sabung. Malah harita oge aya ngagurowok ti tonggo cigaan teu sabar pisan. Wasan! Montong di pelong bae musuh teh sia. Hayo podaran! Itu pokna. Atuh Wardi meningkeun ka ngarenjang bakal kuruwas. Sabab yakin manehna aya nu ngintip-ngintip. Jeung ngadeui anu genepan ngangseg ngepung ka Wardi. Tapi can aya anu nyerang mah. Kelah kitu si hereret jeung baturna. Pok atuh Mang Wasim nyentak ka Wardi. Panon melotot tiga nu dieun-dieun melotot oge. Heh, siangana sia ha? Are ka mana jeung tas di mana? Cenah. Jiga nu heueuh we ambek, tapi terus wakieu tu ngacingeus ka Wasim keprego ku baturna. Ari baturna nu limaan nu ngomongna naon deui. Mang Wasim, nah jiga nu teu wau ka kuring, pan kuring teu Wardi. Mangge apa? Tapi Wasim, montong diantep bae bangsat podaran ka dieu. Kadenge deui aya anu ngeleuweuh ti jauhna. Tapi ku Wardi teu katempo jelema mah ting aya di mana. Atuh Wardi ngahulang mikir, panon melong ka Mang Wasim jeung baladna. Nu harita bangun asa-asa deuk narajang ka Wardi teh. Sabab memang eueuh niat ngabinasa Wardi, malahan mah hayang ngabejakeun sagala rupa hal anu lumangsung di eta lembur Karang Sabung. Ngan sieun ku si Jamid anu bieu keur kekeleueuhan bae. Keur ngauluguan ka maranehna, sangkan ngajaga lembur sarta megat sakabi jalma anu ngemah ka lembur eta. Sulung cere teh nguncat sarta langsung ngebedega gigireun Mang Wasim. Horeng si Jamid. Anak buah Ki Juanapati anu geus jadi kapalargu. Sabab di lembur Karang Sabung geus diwangun sababaraha barisan. Nu jadi bebenteng lembur bisi aya musuh. Saurang anak buah Ki Juanapati nyakal 10 jalma. Urang lembur anu geus meunang ngalaki saala kadarna. Bawasam! Nah, siapa kelangkah ngajar ada wae. Hayo, tewat eta mangkeluk. Tempat tulisannya hala. Hayo, kabeh maju babarengan. Cek si Jamid bari jenunju ka Wardi. Nu ngajanteng keneh bangun heran. Tapi sakilat oge apa ka si Jamid. Yen anak buah musuhna ngan heran sote. Bet ngauluguan ka Mang Wasim sabatur-batur sina ngepung ka manehna. Barang narima parentah kitu Mang Wasim jeung batuna jiga nu menang badami. Siap, diam. Narima parentah itu Mang Wasim jeung batur-batur jiga nu menang badami. Langsung nerajang ka si Jamid barjeng tinggaro estu di mata kuatir. Yung korna berog-berog ngancam awak si Jamid. Atuh mending ngalenyap si Jamid teh lantaran teu nyangka anak buahna bakal malik ka manehna. Jeung si Jamid ngeluncatan ningkahan panarajang musuh. Sarepet ngelugas bedog. Terus nakisan pangadek musuh anu murudul matak paus. Bangsat sia kunaon kelah nerajang kain gobong. Dibejakeun sia ka Kanjeng Raja. Sia kabeh bakal dihukum Bandung. Cek si Jamid nyingsieunan. Bari jeung terus ngabubat babit bedogna atuh nadah serangan Mang Wasim sabatu-batur. Tapi Mang Wasim jeung batuna teu ngawaro. Teu ngadenge kelakat terus beuting banget narajangna. Batur. Ha, podara dia manggelung. Tong sieun da aya jang Wardi. Hayo, podara segeriankeun bae tong sieun ku si juara. Mang Wasim harita merek sumanget ka baturna atuh beuki wani we ting kolebat nyebetan awak si Jamid.
Nu akhirna si Jamil kawalahan. Batur! Podaran atamang keluke! Tong sian da aya jang wardi! Hayo podaran sakalian! Kon bae tong sian ku si Juana! Mang Wasim harita tembere sumanget ke batur-batur na atu beuki wani we ting koretak nyebutan si Jamil. Anu akhirna si Jamil kawalahan. Burung maneh lumpat ngajauhan anak buahna nu jadi galak. Mangkaning salilaki bulan dilatih ku manehna teu wudu pangabisana rada ayaan. Ari geus pinter malik nyerang ka dirina. Nu matak jadi ripuh. Mantong kabur sia bangsat, modar sia! Mang Wasim kegedeuhan, barinya memberi si Jamil dituturkeun ku balad-baladna. Ari Wardi ngajajanteng na didinya bangun bingung, tapi dilakulila penasaran, perembang Wardi oge melumuda jeung baladna Mang Wasim. Jatuh teh. Yang hanya kau si Jamil lebih pinter tidak urusan umpat mah. Terus mangpret ka paguron jika nabae di laporan ka guruna yen aya musuh anu asup jeung rek ngadongengkeun perkara anak buah da anu malik nyerang ka dirina. Atuh harita teh Mang Wasim jeung batur-baturna teu bisa kebat udagna. Da sieun ai kudu loba mah. Sabab lain lawan-lawaneun manehna kapaksa rugreng kabeh areureun deukeut imah nu pangsisina. Cilaka ta teu beunang si setan teh. Kumaha ya batur-batur? Ceuk Mang Wasim bari jeung napas ngahegap. Ai badog dicengki. Dijingjing keneh teu bebeunangan. Baturna can aya nu ngajawab pelaka sungut calawak bakat ku cape. Atuh ting rareng HP bangun handeueul. Teu kungsi lila ceuk atuh aita harita aya Wardi nyamperkeun. Langsung nanya ka Mang Wasim. Aya naon ieu Mang? Kumaha asa teu ngarti? Halah, Jang. Lamun ieu geus dikawasan sampinuna ku si Juana. Malah Mang jeung sakabeh barudak di dieu. Lalaki nama dilatih silat kusaha kumanehna sarta dipaksa kudu menyawakan sakabeh jalma anu asup ka ilmu ka asup hujan sorangan kudu ditewak sarta disotorkeun ka raja gedul. Tapi Mang jeung batur-batur teu suka Jang diparentah kumanehna ngan teu bisa ngalawan deui da teu aya kakuatan tah kitu Jang. Mang Wasim dadakuna mah laporan nerangkeun saala kadarna. Atuh Wardi ngarti ku sakitu ge. Oh, jadi kitu teteh beuki mah cih si Juana teh nya. Kumaha ari bademplu nah nya geus maot ku si Murkana. Laras pisan Jang bener. Bademplu parantos janten korban tos dan hanteuna. Malihan masa dahe pangurus lemur tos dibinasa ku balad si Dorapati. Tah kitu Jang. Ngadenge laporan kitu Wardi ngahulang. Ngerasa kaget deh ngadenge beja kitu teh. Oge ngerasa sedih aya. Sabab manehna teu bisa ngabelaan ka urang lembur kalang sawung. Ayeuna aya kajadian kitu atuh puguh hatena beuki teu puguh. Ke ari ujang bade ka mana ieu teh Jang? Atana pi mulih ti mana? Nah geuningan meuning ngampleng kurang teh ya sumping. Manawi teh sanasibej sang Mbah Dempu tiwas alias maut. Bora mangga sariwang tadi nama Mang deh. Cek Mang Wasim ngomong deui bari jeung enghap ranjung keneh bakat ku cape. Eueuh Mang Wasim kitu deui kasadayana. Kuring teh keur usaha sakuat tenaga pikeun ngelayanan si Juanapati. Tapi kuring can hasil Mang sabab kuring teh kakuat. Kurang kakuatan. Lamun nyaan urang kalang sawung geus dikawasa ku Juana. Ayeuna mah kumpulkeun kabeh Mang. Maksud
urang berontak sekalian kasih Juanapati, tapi kade sih bisa bisikan nyahuan ku musuh. Tiasa gitu gejang, tapi kumaha tuh? Kasih jamin ges asup ka pagorontang tu berbeda meureun kasih Juana nu ngaku raja. Ieu teh matak bahaya jang, tangtu matak bahaya mang. Paran dene tung sieun mang. Boy ieu keneh tangtu bakal aya kejadian anu lumangsung. Pokona masih saha-saha nu hayang bebas tina ganggaman si Juanapati. Kudu daek nulu bajuang jeung kuring. Tak kitu we Mang Wasim. Pek badamiannya bari jeung sing bisa nyugutkeun awak. Kuring marek-marek dewe ka ditu. Ngomong nak kitu teh Wardi nunjuk, tapi teh nyebutkeun aya nada Raden Purwa. Wah, pamih kitu mak rek ngiring ka ujang atuh. Ngarah bisa babarengan ngalawan. Kumaha lamun kitu? Jang ye satuju atawa ulah man. Engke bisi mata jadi curiga. Adi mah kieu we. Mamang sabatur-batur geranya rumput sing bunyi ulah tepung di jeung si Jamid atawa baturna. Engke lamun aya haseup di belah ditu teh sisi lembur. Tak mang sabatur-batur buru-buru keluar. Naon maksudna ujang eta ngandung arti yen kuring ngajak kumpul. Tak kitu emang. Pek sing tawakalnya kuring mah bisa lila-lila cicing di dieu. Cacat mung kitu bersat eta mah Wardi lumpat terus mangpret kabur muru ka dudunganana. Manehna ngerasa cukup menang katerangan sakitu ge. Sabab yakin yen di lembur kalang saung teh kiwari geus dikawasa ku Juana nu ngaku raja. Atuh Mang Wasim jeung baladna meuni caroloho. Asa bingung jeung kawut ditinggalkeun ku Wardi. Alah, harapan datang deui dah. Moga-moga Jang Wardi euy bisa nulungan ka urangnya. Yu ayeuna mah urang ka ditu ka mana itu ka mana tuh. Urang nyumput tapi kudu mencar ngalah teh babari kapanggih. Mun aya haseup di sisi lembur geuningan tadi kudu buru-buru nyamperkeun ka ditu. Tak kira namanya. Yuk bisa kabur aya si Jamid gelo. Wasim ngajak ini ka batur-baturna. Buyak atuh bubar terus tim pelecat lumpat nyangan penyumputan. Sakeudeung oge gusti aya nu katempo. Nyumput bunyi di tempatna masing-masing. Bari jeung ngadagoan datangna Tanggara ti Wardi. Tekung selila antarana anak buru-buru ceh loba jaman datang. Horeng si mana horeng anak buahna Ki Juanapati anu deuk newak Wardi jeung balada Mang Wasim. Si Jamid mendidag-dag didig juga anu gregeteun hayang geranyang kalak Mang Wasim sabatur-batur nu yakin jelas hianat ka manehna. Barang tempi ka tempat tadi geus eueuh sasaha. Mang Jamid, mana si Wasim jeung batur teh? Pan eueuh geuning. Ceuk Rosada nu ngarasa penasaran. Manehna rarah teret tiga anu bener-bener ambek. Alah, dada tadi apa di dieu jang? Mudah gampang. Jawab si Jamin bari jeung tanjak tunjuk disalang ku rasa bingung. Sabab anak buahna anu hianat eueuh saurang-urang acan. Jangan sekalian atuh ulah aya nu lolos. Lamun beunang terus bawa ka pagoron urang setorkeun ka bapak kuring. Hayo, jangan ku sarea. Rosada paparentah sangkanyangan batur-baturna Mang Wasim. Atuh buyak barisan dipimpin ku Rosada teh mencar. Terus ngider neangan Mang Wasim jeung batur-baturna. Bari jeung toleh caringcing pageuh kancing bisi aya nu ngabongohan. Kaayaan di lembur kalang saung ngadadak jadi harengheng. Barudak jeung awewe ti meunang kaluar ti imah bisi aya kajadian perang cenah. Tunda kaayaan Rosada jeung batur-baturna
kiwari urang pusirkeun perhatian urang nyatana ka Raden Purwa sabatur-batur. Mangsa alam beki berang bae. Manu krecet disarada sakapeung-kapeungeun sok kadenge kalebungna sora hayam jago kongkorongo etunyu mata kelar jeung mata kuaas. Breh dihandapkeun tangka caringin kurung aya nu ngariung. Horeng si mana horeng Raden Purwa jeung panggiringna. Dina mangsa tuluy sarua Wardi ge harita geus tepi. Paharip-harip jeung Den Purwa katut panggilna nu geus rila ngadaguan laporan ti Wardi. Barang jo oge langsung ditanya ku Den Purwa bakat ku teu sabar. Kumaha kayaan di lembur Kalang Sawung Teh Wardi? Naon nu kapanggih ku anjeun di ditu? Cenah. Tumanya bari jeung diteuteut kalawan antem. Kitu deui Ati Puralaga jeung Dipawara melong kabeh ka Wardi. Kieu Juragan Anom barabat Wardi ngadongengkeun pangalaman angkik kami kajadian. Didongengkeun kabeh nepikeun ka bubuk leutikna nu kaliwat. Atuh Den Purwa neka karot nahan amarah. Ngaraos manahna jengkel ku lalampahan kejuana pati. Sakitu dongengna teh Juragan Anom yakin lembur Kalang Sawung perantos dikabasa ku juana pati. Lajang kedah kumaha pami parantos ieu Juragan? Cara nu digunakeun ku anjeun memang alus. Benar pisan. Tanagara hayat kudu dihijikeun pikeun ngabantu tujuan urang. Ayeuna mah kieu we. Wardi, abdi maneh kudu misah ti rombongan. Haratina mah ulah bareng jeung kula jung indit sosoranganan. Jig kumpulkeun rahayat lembur Kalang Sawung kabeh sarta gerakeun ku maneh pikeun nyerang paguron lamun geus tepi kana wanci nincak bangsana. Upi Juragan Anom bade angkat ka mana? Ari kuring rek asup ka paguron sacara terus terang-terangan. Malahan mah bareng jeung si Mamang katut kasepuhan saur Raden Purwa marentah ka Wardi. Anjeunna percaya pisan kana katangenasanana Wardi anu pasti bisa bagrak sorangan dina ngajalankeun tugasna. Tentang mangsa sakedap kakuisi Tuan Tisaitik disalangku acara bina bahasa Sundanya. Sakali deui teh pam aya pamungut tinu naroskeun perlambang balikan deui mang senabi kasarean. Atuh aya kiwari sare perlambang teh bageur hartosna pibakalin atawa pitanda. Contona hasil video di Jumantara alias di langit tah perlambang rek dihujanun teh aya deui perlambang teh nyatana ciri anu mandiri lambang seperti halna negara Republik Indonesia negara urang lambang teh burung Garuda aya tulisan di handapna Bhinneka Tunggal Ika ngandung arti bermacam-macam suku bangsa tapi satu tujuan kermungkit. Tah eta lambang terusnya sok tong sareaya tuh. Ya ampun aing. Kalina teh eta manghaturkeun wilujeng wengi kanu ka Alo anu parantos ngintunkeun
Punten Cermangden patarosan pangbejer beaskeun kumang ari adat ka kurung kuiga teh naon ieu Gusti keun wae mere matak nanyageun kitu nya. Oh udah alutunya teu ninga. Adat ka kurung kuiga teh adat sifat atawa tabeat ti bubudak nepikeun ka bawa paeh terobah-robah. Kan jenis aki-aki adat teh kitu itu baheula teh kitu nya. Tadi disebut teh adat ka kurung kuiga. Tah kitu nya. Lajengna deui atuh Mang Ded ari Pak punten cenah sok-sok naon deui. Kumaha dijelaskeun tah. Aya deui Mang gitu. Punten pangjelaskeun Mang Dedi kamari nyaroskeun balikeun pangali naon teh. Ka itu jalo. Teu naon hak alo nanyakeun ka Mang sugan Mang terang tentang tuduh ningakeun malikeun pangali teh neruskeun carita nu katunda kitu lo nya. Kitu teh kali teh eta untuk anu naroskeun deui ka Mang nu salajengna dah moal Mang Ded cenah kunaon tara disebutkeun nomor HP ajeung jenengan oge alamat ieu mah sifatna keur umum lo nya. Sok alo di ngaran anu hayang di anu kadengen ku tatangga ling maneh teh betul kitu-kitu acan tuh bisi kitu. Mentak gumang atong ditulis antong disebutkeun nomor HP alo. Jengaran alo gentong bisa pajarkeun deui cek masukin di karam kirim tuh. Insyaallah ngarti bener nyalonya kitu tah. Kali teh eta Mang punten pangjelaskeun. Aduh ampun euy. Kan aya meureun mata kieu ge. Halo teh ye. Naon ari hartosna. Nya. Mang Ded kumaha hadap alhamdulillah. Mang Ben naroskeun naon ai hartosna ranggaek. Ranggaek. Ranggaek nya model uncal lah, uncalnya, uncal tandukna ranggaek. Sababaraha titik aya seseuketan ranggaek tah. Lamun kana munding jingrong lo nya 2 titik tah seseukeutna. Tungtung tanuk belah kenca jeung tungtung tanuk belah katuhu. Dua-duana temuding tekantuna awak badan ngan 2 titik anu matak nyelakakeun ka musuhna. Sedengkeun ai kijang atawa uncal meureunnya kijang tah eta mah loba titikna lo nya. Gitu lo nya jiranggaek. Oh. Kitu nya lo nya tong nanyakeun deui. Insyaallah. Lajengna deui urang pungkas lah seueur teuing ieu nya. Aduh ieu. Anu hayang ngiringan terucing kuring. Kana nomor ieu nya alo nya. 4488 nya kana ieu we. Nya. Kanggo kasani. Tuh jadi kelepasan. Kali nanti eta tuh Mang nganuhunkeun kanggo ka alo gitu nya. Ulah nonton tim soalnya channel Berkah Segara. Channel asli dong. Ulah nonton tim mangsa teu dacan ka luar kumang ulah kurang-kurangnya hampurana we ti mangtulnya. Margi itu sagiringan eta aya nu resep kada ieu acara pertanyaan carita tudunya aya nu amak-amakan cenah lah geus emang cenah tong tanyaan teuing kitu keun bae nya perlu kasambut sunat kalampah teh tah ayeuna mah sunatna tos dilampah urang kana parduna deui batu sok ader. Nang tugas ti Raden Purwa tok harita penyuk sumangga juragan Anom abdi bade ngajalankeun naon rupi anu ditugaskeun ku sarira moal ayan dipungpang nanging
kumaha tawisna yen abdi tiasa ngawitan nyerang kedah kantenan heula tanda-tandana juragan. Abdi lamun di jero paguron aya nu ngabeledag, aya nu bisa datarik eta ngandung harti, aya tarung anu rongkah. Tah lamun aya kajadian kitu gerakeun rahayat kumaneh sangkan narajan ti luar, tewakan balad-balad gisul Buanapati. Mun teu kapaksa-paksa terima omat, ulah dipaehan. Naon wadi? Ulah dipaehan, tewak hirup-hirup. Tah kitu tanda nama. Mun teu aya anu ngabaledag teu kudu narajang, sabab ngandung harti yen aman. Ngarti wardi manggajugan anu kartos pisan sakitu ge permios atuh kasadeana dikantulinggi mangga atuh sepuh. Hak ya gadamiang ge kade euy sing hati-hatinya ulah lalawa sabab urang teh ngajorak musuh nu kuat jeung telengas euy. Nya di kade si Mas pada euy sim inget ka Mang de. Mangga atuh nuhun Mang oge sepuh kana piwajangna. Sambil kawilang terapti leos wardi indit pangkeulana dek nepungan deui urang lembur kalang sawung. Bangus salampahanana nyatana wardi muruk kalembur dek nyamperkeun batur-baturna anu samiuk ka dirina. Tah samiuk teh nyinduk kitu nya atanapi geus panuju jeung wardi. Can urang tuna lampahan wardi ayeuna urang pusirkeun perhatian urang nyatana ka Raden Purwa. Raden Purwa jeung pangiringna anu dua badami heula harita teh ngatur-ngatur siasat anu deuk dijalankeun ayeuna. Sanggeus rengse babadamian bramian ngajujung ka jero lembur kalang sawung anu ngans saeutik deui dipilampahna. Gancangna carita Den Purwa kalih dua baladna geus tepi ka jero lembur, langsung ngajujung paguron kalang sawung. Jiga-jiga geus kitu kuduna Den Purwa mah ti jero lembur teu tepung jeung anak buahna ke Juanapati. Jalan anu diliwatan ka perengan jemping sabab anak buah ke Juanapati keur ngeuder ka sisi neangan Mang Wasim katut batur-baturna teh. Ngan di lawang paguron aya gangguan sabab anu jaga lawang teh teu ngidinan asup. Kalakah malangkeun pedang harepeunana ngahalangan semah anu rek asup. Atuh Den Purwa jeung baturna silirere lilaku lasor atuh. Mang dipawara maju pok harita ngomong kalawan leuleuy. Hei kulang-kulang, kula teh ngarti kana sikap anjeun kitu, tapi ulah goreng sangka ieu. Sabab kaula mah datang ka dieu lain rek ngaributkeun, tapi dek nepungan ka guru anjeun nu ngaran Ki Juanapati. Lamun kula teu meunang asup sacara langsung jong atuh bejakeun ka guru anjeun aya semah kitu. Ya anjeun kudu ngabejakeun galagaran jeung asal usul anu sanyana. Sok bejakeun heula. Anu ieu saha ngora gede? Ieu saha nu geus aki-aki? Jeung anjeun saha ngaran? Di mana asal? Satarek ayan maksud naon? Cek eta gulang-gulang can gidinan ari ngomong sentak sengor kelah kader nanya ngaran jeung tempat asal. Pok atuh Den Purwa harita. Gulang-gulang. Ulah. Ahna meuli tarik-tarik teu.
Kaula ngaran teh Kumara, ieu aki kaula Sudiri, ieu paman kaula Wari. Saur Raden Purwa mihraan ngajawab, ngabejakeun ngaran palsu. Asal kemana? Yang menjadi tujuan, bejakeun sakalian. Cepat jaga pantok nanya deui, panon melong Raden Purwa kawas nu hayang sidik. Kula asal ti Cirebon. Rek ngadeuheusan ka raja nu ngawasa di ieu Karangsawung. Aya hiji masalah nu perlu dibananikeun. Tah kitu. Lamun kitu sadada, jago sagadang, kaula rek lapor heula ka raja. Awas, mun maksa asup, hukum jantung bagianana. Ngarti? Cikal jaga panto. Jika nu hayang kapake, bari ngareret ka baturna. Nu bereret surti serog baju berjengabar-ngabar pedang. Cen ngajan tengah halangan nu tiluan. Ari nu tadi nawe kasema nareos cenah dipapor ka guruna. Den Purwa jeung dua panggiri ngadaguan kawan sabar. Najan hate rada ngabagel oge maksakeun nungguan dirinya. Sabab hayang tepung jeung tujuan pati. Ulah kalayan kasar. Teku silingda si tukang ngajaga pantok bis datang deui. Pok ngomong kawan sugar. Manang cidasup. Tapi pataran kudu ditunda di dia kabeh. Lamun teu nurut, hartina rek niat jahat. Dah kitu parentah raja. Oh gitu. Den Purwa jeung panggilna pating harulang. Rada bingung oge ari dipenta pakarang mah. Mana komo Den Purwa. Anjeunna nyandak sekin pusaka alias pesoleti anu kudu dipusti-pusti minangka pangeling-eling kana kakawasaan luhurna. Ari Mang Dipawara berat deui lantaran marehna nyekel bedog anu baheula fungsi dipake ngabinasa ramana Den Purwa ku Kejuanapati. Sasatikeun pusaka ku manehna ngan Aki Puralaga tenang we lantaran ngan ukur mawa iteu. Kumaha urang teh ieu geuning nah tinggalkeun bae atawa ulah ieu pakarang. Saur Raden Purwa naharewos ka Mang Dipawara nu ditanya pok harita. Ulah agen sabab ieu mah misahkeun raga jeung nyawa matak ngabahayakeun ka urang sabab ari dipenta pakarang mah sarua we jeung misahkeun beubeurahan nyawa. Ulah den ulah dipasrahkeun. Cek Mang Dipawara tegas. Bogoh Den Purwa ninggahuleng bingung ku pilampahin. Tapi untung Aki Puralaga waspada. Anjeunna sepuh anu linuhung anu seueur ruang jeung pangabisa. Meningan sakilatna ketrukeun itu. Ketruk breh dina panangan aya 3 pakarang sor dibikeun kanu ngajaga panto bari pok karita. Mana nyangakeun ujang? Tah iya pakarang Aki sapana kanca. Ngajaga panto nampanan 3 pakarang. Jiga nu lolong teu nempoeun kana pakarang anu dicangking ku Den Purwa jeung ku Mang Dipawara. Terakah nampanan pakarang ciptaan Aki Puralaga. Nu teu puguh gunana deui. Sanggeus narima 3 pakarang nu ngajaga panto pok harita. Ayo, tuturkeun kaula. Urang ngadehes ka Kanjeng Raja. Jiga nu ceria pisan. Nyebut Kanjeng Raja teh medog. Atuh Den Purwa jeung pangiringna silih reret sarta tingarenghap bangun singgah. Parandeun itu terba pikiran. Langsung ngucul ngicrik nuturkeun kan kanu jaga anu harita geus ngaleos leumpang ti heula. Jalmanya tenar Den Purwa si Aki jeung si Mamang
ngicilik nuturkeun kanu jaga panto tadi. Tekung selila tepi ka hiji rohangan anu lalga. Didinya aya kursi anu dijieun tina hoe gulundung golondongan. Ngajajar aya dalapana. Dina kursi anu misrah jeung alus aya nu diuk bari jeung tumpang kaki edeg-edegan. Ari panon mureleng we kana kakara datang. Saha manehna tayalian Iwati Juanapati nu ngaku jadi raja di wewengkon Kalangsawung. Barang Jos mah daratang mahina cungkeuleng cengkat talaunan terus manggut tandaning hormat. Jadarik Cenah sorana teu meuli denger jeung tarik. Dingerna jiga mut-mutan. Nutiluan malas kumanggut gukek dariuk kalawan tarapi. Bari jeung tore waspada tur iatna bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Sabab di geureun eta rohangan aya prajurit opatan samarta upakaran. Tunggu sih. Semangat jangakeun ieu pisan semah anu tiluan teh. Anu palain ngadeheus ka siragan para geuji. Cek tukang jaga panto tadi beri cerdok nembah. Teu beda di karajaan. Dik balik deui ka hareup. Jaga sing bener. Bisi musuh. Keun ieu semah jeung hareupan ku gaula. Daud di mana Gusti? Leos eta penjaga panto teh. Ngaleos muru ka hareup ka tempat gawena. Juanapati ngomong kitu bari jeung nunggu kana panto pakarangan. Si tukang jaga semah leos indit. Rampes ti nagara Kalangsawung. Ulah rewas kadenge seman wayang tepung jeung gaula teh. Satea aranjeun jeruan teh sabenerna. Aya tujuan naon pangna keukuh hayang tepung jeung kula. Pok, geura caritakeun sing bener. Cek Juanapati nanya kami kasemahna nu tiluan. Teu pisan make tata krama. Pok atuh harita Raden Purwa. Syukur. Kaula gancang ditanya. Nu haretina kaula ditarima kalawan wajar ku Andika. Heh, Hampura kaula. Sabab geus tumorog jong tanpa harapan kumawani datang kalayan teu mere iwer ti anggarna. Den Purwa nawaler. Tapi sarua rada kasar ngeusan jeung teu make tata krama deui. Tapi bari waspada jeung rancinis pikeun ngajaga naon-naon anu bakal kajadian. Atuh meuli ngahuleng ke Juanapati teh. Kakara harita nerima semah anu sakitu ngangkrang. Tapi teu buru-buru nafsu, malah mah jadi penasaran pok harita. sudah daun. Muka ulah di Hampura. Da ayeuna mah geus aya di dieu. Tapi teu kudu loba omongan teu puguh, geura pok pek-pek omongkeun maksud jeung tujuan anjeun jeruan. Kieu mangsa kita waktu cukup campar panggarsa. Yeu carita urang tunda heula. Kumaha bagaimana insyaallah ending urang bandingan bagian anu kadalapanan di dalam satu acara nusarua. Teu hilap maleding hatukeun nuhun kumarupi perhatosanana. Ujung kantun kasadeana. Wassalamualaikum warahmatullahi